الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما
kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala ta'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wala'il ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la yuqad minha. Ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina wa idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun Muhammad alladzina kajalma yakhuduna pada akin biladina fi ayatina dina pirang-pirang ayat itu Al-Qur'an anjeun kunal bil istihza'i kumanguyunkeun lamun aya jalma kafir keunari keur nyaritakeun Quran tapi lain ngabahas tentang Quran tapi nyeungseureun Quran ya keur ngaguyonkeun fa'arid maka kudu melepos aja anu tetaratina geus tinggalkeun ya wala tajlis wala tujalisu ulah bareng ngalih didinya hatta yakhudu fi haditsin ghairi datang ka lanceuk dia jalma-jalma fi haditsin ghairi dina carita anu lain ngaguyeunkeun Quran ngaguyeunkeun agama ieu baheula memeh aya parentah anyar-anyar Islam mana-mana yang jelema keur ngomongkeun tentang agama tapi ngomongkeun teh ngahinakeun lain ngabahas agama tinggalkeun tong di iluhan
Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala takut ba'da dzikra ma'al qawmi dzalimin. Wa imma yunsiyanna jeung di mana-mana ngamopohokeun temenan ka kanjeng wahai Muhammad saha syaitan sehingga apa mau kalahkan hidup poho teh sampai hidup teh gedinya sugan teu ngobrol lawan teu ngahinakeun agama fala takut ba'da dzikra maka ulah diusabada ingat itunya. Dari pohon geus kajen begitu ingat kuat lincah. Ma'al qawmi dzalimin serta kaum dzalimin. Itu teh kememe aya parentah Teman-teman ayeuna mah kana undang gembuk aya nama gembuk pelecehan agama. Pelecehan agama Aya undang-undang gembuk berarti. Wa qala muslimun in kunna kullama khadu lam nastati an najlisa fil masjid. Jalma-jalma muslim lamun kami kudu incah bae setiap jalma-jalma munafik terutama. Setiap jalma-jalma munafik ngobrolkeun kagorengan tentang Islam, tentang agama. Kudu incah bae itunya malam nastati anak incah di kami teh moal bisa di masjid dari masjid teh lo berarti marim teh gitu ngagorengkeun agama wa natufa bukan moal bisa toa geus sakulingeun Ka'bah teh eta nu ngagorengkeun agama jalma-jalma munafik bangun kudu incah bae kira di masjid kira toa. Maka turun ayat wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Wa ma jeung ayat tetep alal ladzina madarat ka jalma-jalma yattaquna wa jalma-jalma Allah ka Gusti Allah min hisabihim tina hisabanana ieu jalma-jalma anu ngaromongkeun goreng tentang agama bisa dinaon. Maksudna henteu matak jadi madorot lamun eta oge. Jadi henteu kabawa doraka lamun teu kahajang mah walakin zikra la'allahum yattaqun walakin tetep alih bikin ladina zikra ali itu terkait kiratan lahum wa itu tunjung itu la'allahum supaya bukti ya khaidin jalma-jalma anu kalau ngomongkeun goreng tentang agama eta ya takuna sieun eta jalma-jalma ieu mah pangiring-iring ka jalma eta. Jadi incahan tong di malaturan gitu. Maksudna ambena ambe karaseun meh kenah teu ngomongkeun tentang agama goreng. Baheula keur memeh aya parentah wa dzalil ladzina takhadhu dinahum la'ibau wa la'ab wa dzal jeung ninggal anjeun alladzina kajalma-jalma takhadhu anu pada ngalak ladzina dinahum ka agamana agama alladzina la'iban kana jadi ulin-ulinan ulah mah jeung heuleuyan itu geus tinggalkeun jelema anu ngajadikeun agama jadi ulin-ulinan jadi heuleuyan wa qarot jeung puhum kaladina non ayat dunya kahirupan dunya kepala tataan tahu geus keun antepkeun tong di hukumaha ieu teh ada kodala abdi kita sameme aya parentah pikeun aya nama ngecek agama mungkin wa zakir bihi antum salah nafsun bima kasabat wa zakir jeung kudu ngelingan anjeun pituturan bihi Quran nya manusia kabeh antum salah eli Allah tum salah karena supaya ulah rusak nafsun awak-awakan itunya bima kasabat itu sabab perkara nu digawe mereka jelema itunya ari elingan jelema teh sok ukuran supaya ulah tiba dina karuksakan ulah tiba dina
kacilakaan sing karunya kabatur papatahan beh cilaka hirupna tanya laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Sabab teu aya salian Gusti Allah nu bisa nulungan jeung nu bisa nyafaatan nu bisa nyegah tina siksa Gusti Allah. Teu aya salian ti Gusti Allah lan saeueuh Gusti Allah. Antara sok papatahan karunya bisi cilaka ambeh teu cilaka papatahan ukuran. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yukhad minha. Wa in ta'dil jeung di mana-mana nebus anjeun kullu 'adlin kalawan sanebus-nebusna itunya. La yukhad minha. Moal bisa ditebus mun aya jelema geus cilakaeun itunya di akhirat. Ke di akhirat hayang ditebus ku urang kumaha bae ge moal bisa ditebus. Jadi tawanan Gusti Allah mau bisa ditebus. Ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim. Ulaika ta'rifu jalma-jalma anu rusak gara-gara pagaweanana. Ta'alladzina jalma ubsiru anu dirusak ialah dina bima kusabab perkara dicilakakeun kasabu anu migawe ialah dina damongan pagaweanana cilaka teh ku soranganana. Jalma nu cilaka ku pola soranganana gara-gara henteu nuturkeun kana aturan agama lahum syarabun min hamimin mungkena bakal dibere minuman ngan minumna tina hamim. Ai hamim teh cai anu panas-panas naon moal aya nu saleureun panas batan eta tanya tak minum ayam minum mah wa adzabun alimun jeung siksa bima sabab perkara anu bukti lantina eta yakuna pada kufur boman kufur jadi rusak cilaka kadituna intinya cilaka di akhiratna oke diberi minuman Gusti